Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami dinten ayeuna aya rerencangan urang anu nuju teu damang atanapi kirang sehat, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sateuacan dikawitan hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng buntin dina pangajaran bahasa Sunda. Minggon kamari hidup parantos diajar perkawis kecap rundayan anu nganggo rarangken hareup dikati. Mudah-mudahan hidup tiasa maham sareng tiasa ngartos. Kanggo materi dinten ayeuna nyaeta kecap saharti sareng evaluasi pangajaran hiji. Sateuacan dilajengkeun kana kecap saharti sareng evaluasi pangajaran hiji, Bu Guru bade ngadugikeun heula perkawis pupujian. Aya nu terang hidup naon sih hartosna pupujian teh? Pupujian teh nyaeta karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Biasana sok dinadomkeun atawa dikawihkeun di masjid samemeh adzan atawa salat. Pupujian asalna tina kecap puji. Menurut isi pupujian itu ada beberapa macam. Yang pertama, muji ka Gusti Allah. Tah tingali ku hidup ieu contoh pupujian anu eusina muji ka Gusti Allah. Eusi anu kadua nyaeta doa jeung tobat. Tah tingali dibaca ku hidup eta contoh pupujian anu eusina doa jeung tobat. Eusi anu katilu nyaeta sholawat Nabi. Tingali eusi sairna eta pupujian anu nunjukkeun sholawat Nabi. Anu salajengna nyaeta anu eusina pepeling. Ku hidup tiasa ditingali eta contona anu eusina pepeling. Pepeling teh hartosna nyaeta piwuruk atanapi nasihat. Anu terakhir, eusi tina pupujian nyaeta pangajaran kaagamaan. Ku hidup tiasa dibaca naon eusina eta tina pangajaran kaagamaan. Ayeuna urang lajengkeun kana kecap saharti. Upami dina basa Indonesia mah kecap saharti teh sami sareng sinonim persamaan kata. Tiasa ditingali ku hidup dina buku paket kaca 16 sareng 17. Anu kahiji nyaeta rebun-rebun. Rebun-rebun kecap sahartina nyaeta isuk-isuk. Hartosna pagi-pagi. Anu kadua nyalukan. Kecap sahartina nyaeta ngageroan. Artinya atau bahasa Indonesianya memanggil. Anu katilu pikapaureun. Nah, kecap sahartina pikasieun. Bahasa Indonesianya takut atau khawatir. Anu salajengna nyaeta beungeut. Beungeut itu kecap sahartina rarai. Tah di dieu mah hartosna teh permukaan. Runtah ngambang dina beungeut cai. Sampah melayang di atas permukaan air. Anu salajengna sangkan. Kecap saharti tina sangkan nyaeta supaya.
artinya atau bahasa Indonesianya agar. Barudak kudu diajar tileuletik sangkan pinter. Anak-anak harus belajar dari sejak kecil supaya pintar. Adina Toni keur anteng ulin di buruan. Anteng. Anteng itu artinya asik atau tidak rewel. Adeknya Toni sedang asik bermain di halaman. Anu salajengna nyaeta kapentrang. Kecap saharti kapentrang nyaeta kapoe, artinya terjemur. Caina hanet lantaran kapentrang ku panon poe. Airnya hangat karena terjemur oleh matahari. Dilaksanakeun. Kecap saharti dilaksanakeun nyaeta dilakukeun atanapi dilaksanakeun. Maca pupujian sok dilaksanakeun dina salametan. Jadi membaca pupujian suka dilaksanakan atau dilakukan dalam salametan. Kemudian liana. Liana itu sami atau kecap sahartina nyaeta sejena. Artinya lainnya. Danu jeung liana nu pupujian di masjid. Danu dengan yang lainnya suka pupujian di masjid. Anu terakhir, alus. Alus itu kecap sahartina sae. Artinya bagus. Tulisan neni alus pisan. Tulisan neni bagus sekali atau baik sekali. Sekarang kita lanjutkan ke evaluasi pengajaran hiji. Kubu entin bade dibacakeun sareng diterjemahkeun. Siapkan pensilnya untuk menulis kata-kata yang tidak tahu ya. Nanti hideep kantun ngesian jawabanana. Kubu entin mah bade dibacakeun, diterjemahkeun, soalna bilih teu ngartos. Nomor hiji. Pupujian pardu wudu anu dinadomkeun ku danu ngeunaan. Artinya pupujian pardu wudu yang dinyanyikan atau dinadomkan sama danu mengenai titik-titik ya. Itu sudah tahu jawabannya, tinggal dipilih. Kemudian nomor 2. Danu jeung Adi ngawihkeun pupujian bari nungguan waktu sholat. Artinya Danu dan Adi melantunkan pupujian sambil menunggu waktu sholat titik-titik. Nomor 3. Pupujian asalna tina kecap. Artinya pupujian asalnya dari kecap titik-titik. Nomor 4. Pupujian biasana dinadomkeun atawa dikawihkeun di titik-titik. Pupujian biasanya dinadomkeun atau dikawihkeun di titik-titik, tinggal dipilih ya. Nomor 5. Salah sahiji manfaat pikeun pakumbuhan anu aya dina pupujian nyaeta. Artinya salah satu manfaat untuk lingkungan atau masyarakat yang ada di dalam pupujian adalah tinggal dipilih. Nomor 6. Nu dipiharep tina contoh pupujian anu eusina muji ka Gusti Allah nyaeta. Nah, jadi yang diharapkan dari contoh pupujian yang isinya muji ka Gusti Allah yaitu titik-titik, tinggal dipilih. Ayeuna tingali ku hideep dina buku paket kaca 18 sareng 18. Eta evaluasi pengajaran hiji. Urang lajengkeun kanu nomor 7. Numutkeun contoh pupujian sholawat Nabi Muhammad dibabarkeun di. Nah, artinya menurut contoh pupujian sholawat Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota titik-titik ya. Kemudian untuk nomor 8, eling-eling ihwan-ihwan sing emut kana siksaan, eureunnan kamaksiatan sing emut ka pangeran. Contoh pupujian pepeling di luhur nyaeta ngelingan ngeunaan.
Nah, maksudnya contoh pupujian nasihat atau piwuruk di atas yang tadi dibacakan itu mengingatkan mengenai apa. Kemudian nomor 9. Nuka asup karena contoh pupujian ajaran agama nyaeta. Nah, kantun dipilihnya. Kantun dipilih. Nomor 10. Hiji niat, kadua ngumbah beungeut, 3 ngumbah leungeun, 2 jeung sukuna sikuna, 4 ngusap saeutik tina sirahna, 5 ngumbah suku 2 nepi kana. Saupama di tengetan, istilah keagamaan nu aya dina pupujian di luhur nyaeta. Nah, seandainya diamati, diteliti, ada istilah keagamaan ya. Nah, dina pupujian yang tadi sudah dibacakan. Nah, istilah keagamaannya itu apa? Tinggal dipilih. Ayeuna urang lajengkeun kana kaca 20 atanapi halaman 20 bagian B. Tugasna nyaeta melengkapi kalimah yang ada di bawah dengan kecap-kecap yang tepat, kecap yang merenah. Merenah itu artinya yang tepat. Nomor 1. Barang datang ka imah Danu buru-buru titik-titik lantaran geus hanaang kacida. Artinya waktu datang ke rumahnya Danu cepat-cepat titik-titik karena sudah haus sekali ya. Hanaang itu artinya haus. Nomor 2. Neni titik-titik meuli uyah ka warung. Artinya Neni titik-titik membeli garam ke warung. Nomor 3. Barudak keur titik-titik ngaji di Ustad Arif. Anak-anak sedang titik-titik mengaji di Ustad Arif. Nomor 4. Kecap nu saharti jeung isuk-isuk nyaeta kata yang sinonimnya atau yang sama artinya dengan isuk-isuk atau pagi-pagi yaitu titik-titik. Nomor 5. Cai kulah teh haneut lantaran titik-titik ku panon poe. Cai kulah. Kulah itu artinya balong yang kecil, kolam yang kecil. Air di kolam yang kecil itu hangat karena titik-titik ku matahari ya. Silahkan tinggal dilengkapi ya. Di artinya sudah hidup kantun ngalebetan. Alhamdulillah, kanggo pembelajaran di ten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa maham sareng tiasa ngartos kana naon anu atos dijelaskeun. Hidup tiasa ngajawab sadaya patarosan anu aya dina evaluasi pangajaran hiji. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga rajin sholat, berdoa. Biasakan selalu tadarus setiap hari. Untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan evaluasi pengajaran hiji. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.